kasarioskeun Arya Bima Werkodara saparantosna mulih ti nagara Marta kaserangan Astra Jinggalan Dawala lumampah baris katumaritis sejak silaturahmi kaluras Markudapawana namung di jalan kapegat hujan alistirahat di hiji saung anu agung jangkung raoseun suasana siga nu genah nu tangtu Bima tumiba dateng saung Pot cepot lun agan ka abdi sia tingalikeun rek hujan ulang cicing heula euy aing rek ieu heula oh mangga gan leres pisan aduh geus cuk celak sigana ieu pilih ageng urang ieu heula gang ulang ieu heula gan mana si Dawala abdi kulan ieu siap 86 siaga heuy kumpul sia urang ngiuhan ieu saung siga nu naeun cangkung ngeunah ieu saung urang karasa ieu aing karinisna oh mangga gan mangga buruk kumpul sia oke siap gancang iwan heula euy bisi kaujanan cuaca kegoreng ieu edan aing geus balik ti Amarta syukuran si Kakang Prabu hayakeun syukuran deh katumaritis hayang silaturahmi jeung si Semar aing apegat hujan sigana aing ieuhana di dieu Dawala abdi kulan dieu sia ieu lah ngobrol heula aing sono aing siap hot siap agan oke aing masalah ngobrol lah jangan ditanya aing mah kumpul lah kabeh euy asas isi gede ieu hujan geus karasa ieu mah siap agan siap tenang siap 86 simkuring mah gan Dawala naon hayu urang nepungan dunungan euy udah lengkah deh capek aing mah dulungan masa lengkah aing 10 lengkah da malum jelema jangkung gede atuh lompat lengkah teh ganca nya hayu da lah aduh gan bade ngaturkeun si Mas Bambah tos abdi gan diterima wae sia gan diterima nuhun gan aduh oke nih hile aduh ganteng tarik coy ngatu abdi sawan ngeruas ieuhan heula ieu suasana hujan euy dadah teu ngeunah kan awak teh hujan ieu bisi naon bisi urang teu keunah cicing heula sia oke gan siap lah udah oke adieu sia siap buru gancang euy alah ya dunungan euy jangan kebos euy malum di leuweung euy cenggara bos kieu euy jang masalah rehat sarea jang dunungan ieu keringan heula hujan ya ayo ahaturkeun rebu samah pangabaktos simkuring Dawala kan terima Dawala euy ieuhan heula Dawala mangga kulan teh suasana hujan sigana rada agung sigana ningali palih itu mah hujan teh patos maka bret di palih kidul mah
mudah-mudahan urang katoba itong ageng teuing kan bener sia da wala hujan kat pakapi gedeun da wala atuh kapun lanceuk nyangakeun simah pangabaktos nuhun da wala tarima beda si lain mah adi teh nya akal lanceuk siapa dulu dong dawalan syukur diuk oke siap lah sugan teh mau hujanan gitunya gitu teh dawala kitu kemeng-remenggan ulah sakudung aing teh capek istirahat ulah sia oke kan siap lah nah hati mun ranjukna euy alah kira-kira katumaritis jauh keneh teu dawala kantun 2 kiloan deui ya kan tuh ti dieu teh caket ti dieu teh belok ka kanan terus ka kiri nganyak sakedik turun ka handap eta bumi teh aing ngarasa bagja aing ngarasa bunga si Kakang Yudhistira si Cenet adi aing si Arjuna si Nakula Sadewa adi aing sararehat kabeh si Gatotkaca selaku tutulah tamtama selaku panglima angkatan perang sarehat negara Amarta aya dina kaayaan aman tentrem jeung santosa bagja pikeun aing gan sami atuh daya deui anu paling indah iwa ti naon iwa ti nagara Baidatun Taibatun wal Ghafurrahim kitu rakyat teripuh pamimpin bener-bener dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara teh ulah dugikeun ka sampai kieu kan dog tinggal iga loba mentingkeun kepentingan pribadi ari kepentingan rakyat dugikeun ka momorekeun di antep aing kan bener sia bener aing cek abdi oge tuh hujan janten kan kata suanten kadangu pisan kan bae masalah hujan aing teh jadi masalah nu penting aing tekad ucap lampah aing sing jadi ibadah aing hiji pamimpin aing hiji kepala daerah kepala negara aing kudu bisa mere contoh pikeun rakyatnya kudu bisa mere contoh pikeun hamba rakyat bahwa aing ngabdi ka negara lain demi pribadi tapi aing demi negara demi cek umum aing bener lain cek pribadi tapi bener cek umum hidup dunungan aing hebat lah dunungan kuring teh atuh luar biasa ieu da wala dunungan aing teh lah beugah kieu lah usia talung tik cepot kumaha gan masalah naon kan usia aya rakyat nu kalaparan usia aya rakyat teu teu dahar becakeun ka aing pamimpinna nu deukeutna ku aing kagede-gede lurah RT ku aing dicomot ku aing nengekeun sia aduh satuju pisan agan da ieu pamimpin amanah wala lan da ieu pamimpin mah kudu boga sifat ilmu takina imaman jadi naon hiji pamimpin anu takwa ka Gusti Allah lamun hiji pamimpin takwa pasti bakal nyaah ka rakyatna bakal nyaah ka nagarana bakal nyaah ka lemah caina ka bangsa utane amin satuju amin dunungan kuring teh atuh luar biasa atuh sugan masih batu baterai Freddy we si genyai si caang lah kitu aing geus sia menta talung tik itu maritis bisi daya nu kabagean BLT bisi anu kabagean can kabagean sumbangan ti kanagaraan boh ti si Cenet ti melajang ti si Cenet ti Madukara atawa ti aing sorangan ti Munggul Pawenang atawa ti si Kakang Yudhistira si Nakula Sadewa usi aya rakyat anu katalaksara rakyat anu teu dahar aing nu bakal nindakna alhamdulillah ya Allah Gusti nuhun agan ya Allah nuhun lamun pamimpin kieu kabeh malaya rakyat miskin da wala bener pisan lamun hiji pamimpin kieu istilahna tekad ucap lampah demi keur nagara demi keur bangsa demi keur rakyat pasti negara bakal subur makmur kumahrifah roh jinawi rakyat mau kurang sandang rakyat mau kurang papan rakyat mau kurang pangan alhamdulillah bener kaula kuring bagja kan lain aing anu hati bener lain aing anu atuh aing sombong
Tapi setiap pemimpin, setiap kepala pemerintahan ulah diuk ngan ukur ngacedog dina kursi. Kalau ukur ngacedog dina singgasana kerajaan. Dapon beteng sebeuh duit beteuh imah pageuh tapi rakyat katalang sara. Rakyat teu bisa dahar, rakyat susah dina sandang jeung pangan. Aing teu tega aing. Sia coba-coba teu balik kisik sapoe. Aduh agan moal agan abi mah. Demi Allah supana agan demi Allah agan demi abi mah demi agan perintah satujuna ieu anu di anti-anti ku masyarakat agan. Pamimpin teh ieu masyarakat mah ngabutuhkeun ieu. Lain mas Pak anu jadi masyarakat mah agan teu butuh janji. Masyarakat mah teu butuh sumut tapi masyarakat mah butuh bukti. Kumaha pamimpin anu bener-bener teh? Kumaha pamimpin anu salah teh bela bangsa, bela negara jeung bela rakyatna. Ini selain bisa ngomong gitu pintar dawala ais apaan sok ngadengekeun aing malah di mahasiswa sok ngobrol gitu sok milu kuliah lu halus bener tak gitu kan abi mah satuju pisan abi mah regreg di negara amata mah pemimpinna tikawit Ma Prabu Yudhistira agan Gusti Bima Gusti Arjuna Nakula Sadewa juragan Gatot estuning nyaah ka rakyatna estuning deudeuh ka masyarakatna estuning bela ka bangsa anu utama ieu anu kusim kuring anu ku abdi damah-damahkeun agan ieu eta manusia usia aya pamimpin di hadapan aing RT RW lurah ade pejakeun ka aing digantung ku aing di munggul pawenang oke bos siap setuju. Oke, siap. Si gana rada orot saya urang lumampah atau maritis ya. Lan, urang lumampah ayeuna rada orot ya. Aing geus teu kuat sono kasih Semar aing. Pasti bapak ge sono pisan agan. Tilu bulan aing teu panggih jeung Semar asana kongkolak mata aing. Asana kongkolak panon aing cepot. Agan sami pun bapak ge bawa omong mama. Asa regreg asa genah kedatangan tamu dengan dudungan teh mama segala siapkeun malihan tadi ge ku abdi di WA mama tos ieu tos gulup talus agan mama pantos gulup talus agan silakan karesep agan talus teh aing memang resep talus tapi aing nu paling penting aing hayang silaturahmi jeung si Semar jeung si Istiharagen sono aing sabab masyarakat anu bela kawong anu bela iwati Semar sakeluarga jeung sia jeung maneh nyiapkeun sami-sami abi gen abi dal bakti teh sabaraga sabajasa teh kadunungan da diri abi teh tos diwakafkeun abi teh nya keun bae toh pati jiwaraga demi kepentingan negara jeung bangsa negara amarta ieu halus sia halus ngapian sia sing jadi ibadah tekad sia sing jadi ibadah kalakuan sia sing jadi ibadah sing yakin bener moal pahili jeung salah kalakuan sia bener bager jaga di akhirat ke bakal bener jeung bager bakal pinangi jeung kebahagiaan ayo selama mangga gana tu abdi urang ieu abdi kita sono kasih ka bapa abdi ka bapa jeung kasih jeung ka emak tapi dengan sono kan kalintang ngarebeun nuhunkeun abdi teh kan agan pantas pada sumping ka bumi abdi ka saung beutut aing kemikiran saung nu penting aing silaturahmi mangga agan kadua ayo dawala siap ayo ayo siap agan atuh panginten abdi tetatan heula agan panginten persiapan da panginten itu teh nyanak kacanakeun teh apan kanggo kapun bapak jeung emak panginten di Gusti Yudhistira pokona kabelah poho aing hayang panggih jeung si Semar sono dawala siap mangga abdi persiapan heula alhamdulillah boga dudungan pembela jang lamun dudungan kitu di kabeh rakyat bakat talangsara rakyat bakat cuas-kecewis ngomongkeun tukang tidak sok dalam dudungan terbalik gak pasti atuh rakyat terus ngomongkeun tukangeun komo dudungan ieu mah pamimpin hare-hare mah komo nyiksa ka rakyat beuki we rambek rakyat baru kana kumaha doa rakyat
Padahal kedaulatan tertinggi itu di rakyat, tapi teu sadar pamimpin. Tah kitu urang mah mudah-mudahan we masih sing amanah ieu mah Gusti Bima. Karang atuh. Ieu. Bar secara gen pageakeun aing dek datang. Rada orot sikana hujan aing lumampah rek maksakeun aing init. Geus sono aing sumur. Bar